Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dan ngudai sarang bidangan dongeng Sundanya. Kurang ngadongeng dia, kurang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun negara carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si bodo gorompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah manar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditarawelan tombol sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados tenjang kolongting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna atuh ieu carita Jawarati Gunung Halimun. Sok kabarayun sadayana. Sabda jeung Kopral Abbas anu geus dipernahkeun di Kampung Awi teh laju we atuh ngamimitian panyamuranana. Duanana caricing di salah sahiji mah kosong anu aya di eta lembur. Aduh wayahna bapak, ieu bumi teh sakieu buktosna pugu getos lami kosong. Teh sawios pak, sakieu ge genah tiasa dicicingan. Salila kuring duaan ngajalankeun tugas. Nuhun pisan kana bantosanana. Hapuntenna wae kuring duaan teh janten ngarepotkeun pak. Ih, teh sawios bapak, jisim abdi justru bingah. Nya tiasa ngabantos kana kalancaran tugas bapak tentara. Mugia eta tugas bapak duaan teh dilancarkeun. Gorombolan di salah bintana teh saengana kebongkar, saengana ditumbas, terus terang jisim abdi hariwang saupami komplotan gorombolan di eta wewengkon diantep. Muhun bakal ngajantenkeun acaman kanggo lembur awi bapak. Sok sanaos kiwari teu acan ngadamel tina kajahatan. Tapi pasti awal akhir masa pertos gorombolan di wewengkon sejen anu nyangsarakeun rahayat, ngaganggu kana keamanan katengtreman urang lembur. Laras pisan pak. Kukituna kuring duaan bakal nyamur janten tukang dagang kanggo ngabongkar eta komplotan gorombolan. Mugia wae bapak tiasa ngabantos nyayogikeun barang dagangan panginten hasil kerajinan di ieu lembur. Ih, gampil bapak, muhun manggakeun. Ke ku jisim abdi tangtos bakal disayogikeun. Nya nuhun atuh ari kitu mah pak. Sumuhun pokona mah sanes kanten kaperyogian bapak duaan. Insyaallah ku jisim abdi tangtos bakal disayogikeun. Ceuk Pak RT ngutarakeun kasanggupanana dina ngabantu perjuangan Sabda jeung Kopral Abbas. Atuh singketna carita, Sabda jeung Kopral Abbas teh geus nyamur we saolah-olah jadi tukang dagang anu ngadon ngidar ka salabintana, ngadagangkeun rupa-rupa kerajinan tina awi. Dina poe anu menggaran duana teh acan manggihan anu aneh. Acan manggihan anu nyurigakeun boh dina kayaan atawa sikap urang lembur. Kitu deui dina poe anu kadua kalina. Sarua acan aya tanda-tanda anu bisa jadi pituduh. Ngan bae basa nincak poe anu katilu. Basa Sabda ngadon milu reureuh we dihareupeun salah saji imah. Sabda anu keur jongjon ngobrol jeung nuga imah teh ngadak curingha. Lantaran diantara sora-sora nu kadenge teh bet aya sora nu keur ngarobrol harewosan ti imah anu hanteu pati jauh ti dinya. Ari eta obrolan teh atuh matak narik perhatian Sabda jelas pisan kadenge ku Sabda mah. Kieu cenah obrolanna teh. Kade euy, sia kudu apik dina nganterkeun bakal kaleuweung lantaran dewek mah geus curiga. Si RT jeung si Bah Ohim teh geus curiga kana pagawean urang euy. Ke. Nah akang bet boga kayakinan sarupa kitu kang. Nah naon dasarna? Ih, si Ili kung si kaparengan euy. Nya kesian si RT jeung Bah Ohim teh arinit. Basa dituturkeun arinit teh ka markas tentara. Buah-buah rek laporan euy. Sapiraku kang. Kapanan urang sararea teh salal ieu sakitu apikna, sakitu rapihna. Nya, urang kudu boga kawaspadaan. Lantaran lamun nepi ka kayan urang di dieu
ka ambek ku pihak tentara. Rancang anu geus dirancanakeun teh euy bakal gagal. Pasti pajena teh bakal benu ka urang. Sedengkeun cek pajena, komplotan urang teh kudu boga sumber logistik anu kuat, anu ngarajong kana perjuangan, oge sumber modal anu kacida gedena euy, jeung keperluan sanjata. Sarel ieu teh pihak urang teh lemah dina sanjata, lemah dina logistik. Ieu merupakeun kelemahan anu kudu ditutupan ku urang, tak kitu. Alah, kumaha atuh ya? Bisanya si RT jeung si Ohim eta boga kacurigaan ka urang. Malahan masieun neuneun perhatian ka urang atawa pihak tentara teh datang ka dieu nyiridik. Alah tenang euy, tenang we tenang lah. Satungtung urang apik, satungtung urang eueuh bukti, eueuh saksi, urang bakal aman euy. Babakuna masih laing anu purah nganteuran bakal kaleuweung kade. Bisi aya nu nuturkeun, bisi aya nu nyanyahoankeun. Enya Kang, kadewe Kang Otam ge kudu hati-hati. Ulah neken teuing ka urang dieu teh Kang. Nya sarua we dewek ke bakal lebih apik jeung taliti. Kitu we euy, Sadi. Dewek aya rek balik. Pokona mah sia kudu hati-hati. Dewek kerek kabajaan nu sejena euy. Kitu obrolan nu bating gacawis teh. Ku Sabdat mah kadenge jelas laju diintip nah saha cenah jalmana. Tekung sila aya nu kaluar ti jero eta maju turun kaburuan. Leos kegancangan init ngajauhan eta imah. Mitra kaum dangu Sabda anu panasaran laju we atuh nanyakeun, nah saha cenah eta lalaki teh? Jeung deui eta imah teh imah saha? Itu imah Saki. Beda geuning jeung imah nu sejenna kawilang panggedena. Woi, eta mah imahna si Sadi jang. Pantes we panggedena oge. Da bugu di dieu mah kawilang jelema anu loba bakayana. Wah, sia tatarena oge kawilang mujegil. Pantes lamun imahna ge sagede kitu. Nah jelema teh anu tadi kaluar ti eta imah ki. Iya lain. Nu tadi mah juragan Otam eta mah. Oh, geus na tamu we meureunan. Tah malahan juragan Otam mah leuwih beunghar batan si Sadi jang. Lian ti tanah nalega. Imahna ge sababaraha hiji di ieu lembur teh. Alah kitu kutan teh. Resepnya di ieu lembur mah loba anu sarugi. Ih, nya teu kabeh kapan aki mah kieu we jang sarajang. Hirup ukur koreh jok bisa tuang teh jang tina hasil kula-kuli we. Da bugu meureun geus kieu nasib nagi mah. Dari usaha mah usaha tiba heula. Malahan mah agi ge kung siji ka ujang tukang dagang cuk udar idar. Sabi hirup agi teh taya barobahan jang. Kieu we. Muhun ki. Nasib jalma mah beda-beda. Tapi anu utami mah urang teh kedah syukur kana nurupi mang pirang-pirang nikmat sareng karunia anu parantos ipaparinkeun ka urang. Tak kitu papendak abdi mah ki. Iya bener eta teh Jujang. Nu matak agi mah dara ieu arah jeung subah kana nasib diri kadar awak. Sok sanajan ti bubujang nepikeun ka agi-agi kieu. Hirup teh kieu jeung kieu tapi aki mah ikhlas we jang. Bari usaha mah hanteureun tak kitu. Nya saya atuh kitu mah ki. Urang mah dharma ikhtiar, dharma usaha. Nya jang. Agi baheula kungsi jadi tukang dagang teh kawas ujang. Malahan mah geus sagala dicoba tapi da meureun lain bageanana agi teh. Usaha teh lainna untung kalah kabuntung. Nah kumaha kitu ki? Aki teh kungsi dagangnya. Nah dagang naon wae teh ki? Iya, aki mah kungsi kana dagang samak. Malahan mah kana dagang jubleg age ngalaman jang. Malahan mah eda dagang jubleg mang mangrupakeun pangalaman pahit keur aki mah. Nah kumaha kitu ki? Bet disebatkeun mangrupakeun pangalaman pahit. Halah. Baja agi keur ngidar dagang jubleg. Ujug-ujug ojol-ojol aya nu ngagupayan jang. Nya wajar we meureun ki. Da bugu anu rek meuli. Nya eta ge nu rek meuli jang. Jubleg cenah jubleg. Nya ku aki teh disampeurkeun we.
Sok sanajan eta jalan nu di sorang teh mani sakitu nanjakna. Sakitu netekna. Bagating ku hayang payu ku aki teh dijajabkeun we jubleg teh kan urek meuli. Nah atuh eta majang. Barang geus tepi ka luhur aki teh ngandon dijonglokeun. Sing horeng si mana horeng. Anu rek meuli teh jelema gelo. Aki nembikeun ka cilaka. Jubleg jeung aki ti gulutu ka handap. Ti harita aki teh kabok jang eureun dagang jubleg teh. Alah karunya teuing atuh ki. Dilejokeun ku nu gelo. Bari jeung dikakalakeun. Heuh nya puguh ge kitu jang. Dasar aki we keur abos harita mah. Ngan hanteu dileleungit jang. Lian ti pangalaman pahit salila dagang oge aki teh meunang pangalaman anu amis. Pangalaman manis. Hihihi. Anu moal rek poho nepikeun ka ayeuna oge. Nah kumaha kitu eta pangalaman anu saya teh ki. Eta mah baja aki keur dagang samak jang. Aki teh ngidar we ka unggal lemur. Nah atuh ku diparengkeun jang. Panggih jeung awewe nu baheula kungsi dipika cinta. Kungsi diudag-udag ku aki. Eta awewe teh nitah asup we ngaku ka aki ka jero imah. Nyawak jabala ka manehna teh geus jadi rangda jang jadi randa. Hihihi. Sama ku aki teh diamparkeun. Teras calik duaan jang. Bari jeung pagegeye teh geuningan. Hihihi. Ngobrol ngaler ngidul. Nepi ka aki teh wak jabala ka diwe masih keneh mika cinta mika hayang. Nya akhirna hihi eta we teh narima we kana cinta aki. Duki kadekna kawin jang jadi pamajikan aki. Tah kitu jang pangalaman manis mah. Baja aki dagang samak. Kitu ku tantehnya ki. Berkatunya tina eta dagang samak mah aki teh beti panggihkeun deui jeung awewe anu dipika cinta ku aki dugi ka jadi pamajikan aki. Ka mana atuh ari sinini ki? Ye kaban sinini teh geus miheula anu jang. Dipunut ku Rahayu dipentak ku Makawaja. Warandos saya dikieuna jang. Puguh ge aki teh ayeuna mah duda diwe hirup sorangan da puguh aki teh kaban jeung sinini teu boga budak. Nu matak nu mawi jang. Lamun ras inget kana dagang-dagang kitu mah teh ieu teh jadi kapikiran diwe dagang sama. Sugan we menang di randa jang. Jadi calon pamajikan aki. Basa ngabandungan alakon si aki atuh sabda mah ukur mesem we. Sabada menang katerangan ti eta urang lembur. Lamun eta imah teh imahna mangsa hadi. Pon kitu deui jalma nu kaluar ti coro imah teh tajalian di cenah juragan Otam. Bisa kasebut jalma anu pangbeungharna di eta lembur. Laju we sabda teh gura-giru ninggalkeun imah si aki. Arek nepungan Kopral Abbas. Pasti sarua keur ngidar we di eta lembur. Barang geus panggih jeung Kopral Abbas laju nyaritakeun pangalamanana. Lamun tika haja cenah beut ngadenge aya jalma nu kuriguna mencatur. Basa di Bandungan teteh lah kanyahoan lamun eta dua urang jalma teh tayalian ti goromolan anu salat ieu nyumputkeun nyamuni diri di eta lembur. Tah jadi kitu Kang. Teteh lah bener. Di ieu lembur salabintana teh aya goromolan anu nyamunikeun dirina. Marana teh keur ngajalankeun rancangna. Jadi kitu komandan. Nah naon maksudna atuh saanyana marana bet nyumput nyamunikeun diri. Embung kanyahoan bari jeung teu terang-terangan jadi goromolan. Nah naon maksudna komandan? Ari maksud jeung tujuanna mah jelas Kang. Maranehana teh keur ngumpulkeun kakuatan. Goromolan anu dianggapna boga kalemahan nyata lemah dina sanjata, lemah dina logistik. Ku cara kitu maranehna bakal boga kakuatan logistik jeung kakuatan modal dina meulieun sanjata api. Alah kitu kotan teh maksudna mah paingan atuh. Maranehna mah leuwih nyumput henteu nembongkeun diri, henteu terang-terangan kawas goromolan di tempat sejen. Tapi leuwih bahaya ya komandan ye. Lamun teu kabongkar, kumaha lamun kakuatan goromolan di eta lembur salabintana bakal ngagedean atawa ngadukung kana perjuangan goromolan di tempat-tempat sejenna. Enya kitu pisan Kang, teu salah. Pokona mah eta goromolan teh kudu sagancang tumpes. Kan urang ge teu bisa gagabah.
lantaran kudu aya bukti, kudu aya saksi kakara urang bisa bertindak. Nya komandan, rek kumaha atuh? Kapan ayeuna ku komandan geus kanyahoan? Eta nu ngaran Juragan Otam jeung Mang Sahadi teh anggota gerombolan. Tah kieu Kang, kadenge ku kuring eta nu ngaran Mang Sahadi teh anu purah ngiriman hasil tatanen atawa jang bekal pikeun anggota gerombolan nya baturna nu aya di leuweung. Eta Mang Sahadi ku urang tuturkeun we. Kudu beunang kacerek delek. Tah nya bener komandan. Urang tuturkeun we eta si Sahadi teh. Da pasti bakal panggih jeung baturna urang leuweung. Ku cara kitu urang teh bakal bisa ngabuktikeun lamun manehna teh tetela gorombolan. Dang kege lamun geus beunang eta si Sahadi jeung baturna bakal jibeh beunang hiji beunang kabeh lah. Anya bener kitu Kang. Ku kituna urang nyusun rarancang we Kang. Pikeun nyadak dalek eta si Sahadi sabaraha kanca. Atuh ari geus karuhan kitu mah. Sabda jeung Kopral Abbas teh laju marulang ka lembur awi. Ngan bae ayeuna mah geus hanteu nyamur atawa nyamar jadi tukang dagang. Rek ganti panyamuran teh jadi tukang kebon. Make babakean rebag-rebig, cari cing we di sisieun leuweung atawa kebon. Teteh lah usahana teh ngabuahkeun hasil. Kabeneran Mang Sahdi anu biasa nganterkeun bekal jang baturna nu aya di leuweung teh kapanggih ku sabda jeung Kopral Abbas. Teu tingali Kang. Eta Mang Sahdi teh anu sok purah nganteran bekal pikeun gorombolan anu aya di leuweung. Halah komandan, hayu urang tuturkeun. Alah beunang si ayeuna beunang. Pada hati anu ditumpakan ku Mang Sahdi teh laju we atuh ditaluturkeun kuduaan. Jog anyok ka sisieun leuweung. Geus kitu mah kebat asup ka jero leuweung. Malahan mah katempo sabubuhan jalma samakta ku pakarang marawa pedil. Jelas geus bisa dipastikeun eta teh pasti anggota gerombolan. Atuh geus handeuh bacatur sabda jeung Kopral Abbas teh laju ngabagi diri pikeun ngayakeun panarajang ka eta gerombolan. Sedengkeun eta gerombolan teh henteu sadar lamun maranehna teh geus aya nu nganyahoankeun. Cedor kadenge sora bedil. Pelawara bating hariang bating cariut nyasar ke anggota gerombolan anu keur marawaan karung kuwe atuh. Bating galabru rarubuh kabeunangan ku katema. Malahan mah Mang Sahdi oge beunang lebah sukuna. Da eta rek ngejat kaburu katemak ku sabda. Sabada eta gerombolan geus rarubuh. Sabda jeung Kopral Abbas cung jeleng nyalambeurkeun. Bari jeung baroge si rompang teh diantalkeun kana beuheung Mang Sahdi. Puguh we atuh Mang Sahdi teh manis soah. Teu sangka bakal ngarandapan kajadian sarupa kitu. Ngan bae matak aneh nah saha atuh eta cenah jalma nu duaan teh. Nilik tina pabakeana mah make baju rebag-rewig. Jika lain tentara. Alah, ampun, lesotkeun ieu bedog ulah di kieu. Geus we pencit komandan lah. Nu kieu mah tuman ulah dibere ampun. Hahaha. Bedang oge sia. Sanajan maneh nyumput buni di pilemburan, kangaranan gerombolanna pasti bakal kapanggih. Bakal beunang. Ayo, milu sia. Ampun, janten saha salira duaan teh. Kuring duaan tentara anu haja nyamar pikeun ngabongkar baraneh anu salad ieu nyumput nyamunikeun diri. Ampun Bapak, ampun. Ayeuna wayana kudu ngabejakeun saha wae di pilemburan nyata di lembur salabintana anu mangruakeun anggota gerombolan. Mangga Bapak, mangga ku jisim abdi tangtos bakal diwartosan. Anggota gerombolan nu ngaran Mang Sahdi teh laju we teu dibawa ka lembur. Dititah nuduhkeun saha wae atuh anu ngarupakeun anggota gerombolan. Wahirna mah Juragan Otam jeung anu sejenna teh beunang laju atuh ditewakan ku sabda jeung Kopral Abbas. Kabeh ge geus hanteu walakaya. Najan aya eta ge anu maksakeun ngalawan tapi kaya hartina atuh. Kulantaran sabda teh sakitu hebatna. Nyanu akhirna anggota gerombolan anu ngadon caricing di lembur salabintana teh geus katewa kabeh.
sabda oge menang katerangan lamun jadugna teh nyaeta Pajayanal Abidin anu dumuk matuh di Pileuweungan we di eta Gunung Gede. Jadi jaduk maneh teh ngaranna teh Pajayanal Abidin nya. Leres Pak, Pajayanal Abidin, panuhun we abdi sararea teh tong dipaehan Pak. Moal. Maraneh ku saya moal dipaehan. Tapi arek dijebloskeun ka penjara. Mudah-mudahan maraneh menang karinganan kulantaran daek diajak kerjasama. Dina ngabejakeun di mana eta jaduk maraneh jeung batur maraneh nu aya di leuweung. Mangga Pak, jisim abdi sabaraha kanca bakal ngabantos. Nu penting mah hukuman teh ulah berat teuing we Pak. Geus we paehan komandan lah. Tuman. Alah ampun Pak Kopral. Ulah atuh ulah. Kapan jisim abdi sabaraha kanca teh bade ngabantos. Mudah-mudahan we atuh eta Pajayanal teh katewak. Margi eta Pajayanal oge gaduh Rusia ngeunaan goromolan-goromolan anu aya di wewengkon sejen. Kapan Pajayanal teh anu ngabantos logistik ka komplotan anu di tempat sejen tah kitu Pak. Basa ngadenge caritaan si Otam nu sarupa kitu. Pikeun sabda jeung Kopral Abbas teh atuh menipu ngah. Lamun kitu mah cenah eta jadugna nu ngaran Pajayanal Abidin teh boga Rusia gede ngeunaan komplotan-komplotan goromolan anu aya di wewengkon sejen. Akhirna mah eta goromolan nu 15 urang teh dipasrahkeun we ka markas tentara anu hanteu pati jauh ti Selabintana dijebloskeun ka penjara. Geus kitu mah sabda jeung Kopral Abbas teh laju neruskeun lampah arek ngajungjuk ka Gunung Gede. Jaduk goromolan nu ngaran Pajayanal Abidin teh kudu sagancangna we cenah kacangkalak. Mudah-mudahan we komandan. Eta jadugna goromolan teh sagancangna katewak si Pajayanal Abidin. Lamun seug beunang teh urang bakal menang katerangan ngeunaan goromolan-goromolan di tempat sejenna. Nya Kang. Mudah-mudahan wae atuh sagancangna beunang kacangkalak. Da ari cek pangarasa mah moal hese neneangan. Kulantaran urang teh geus menang katerangan lebah-lebahanna. Nya hayu komandan. Ngan bae meureun ayeuna mah waktuna beak yeuh. Heuleuh mitra waktosna cenah parantos teh nya kapan. Sagala urang tuna jajara carita jawara ti Gunung Halimun atanapi si badag rompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakiranganana nya. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.